Mak, tadi mah ising jajan yuk. Duit mah lulus ya, terasa duit kieu. Ya 20.000 bae ya. Naon ya 20.000 doang. Cepet tuh mak. Jada sia. Geus nyawa ayeuna keur lockdown, minta duit bae. Geus naon nengan duit aresa yo lah. Aing tolol bang. Hah, geus lah. Ada duit cepet doangan ge ngacaprak bae. Astagfirullah, nyesel aing ngalairkeun sia. Deh, jangan nyen ge. Mimi rek nyanta heulanya di imah si emak. Kalau BBG untuk ngindah heulanya. Tah, ngeunaheun ya di dieu diuk santai-santai. Duh, apenan ka mana nya? Cenah rek ngelaktir Siti deui. Tapi cenah datang-datang kene bae sok ayeuna. Duh, kumaha ieu aing. Dibere kumaha 20.000 doang. Mana rek naktir si Siti di lah. Selah kajen lah. 20.000 ge. Tah, apenen? Kemana bae sih, A? Cenah kemarin ngomong udah ngelaktir Siti deui. Oh, maaf. Ayo tuh orang yuk jajan. Bener ya? Pengen traktir, tenang Asik. baik. Ayo, Yuk. jajan ngadu. Video banyak neng ya. Di traktirna ulah nu mewah, terbuka duit pengenna. Atuh naon? Siti mah di dieu geus atoh. Tuh, siapa di traktir mah atoh bae. Iya tuh kan yang penting mah dahar Siti mah. Geus geret tah, pesen. Tuh. Mang, kotok ayo Mang, kotok. Kotok. Aya. Atuh gebakeun Mang, pan Siti rek dahar di dieu. Ai eta sia. Geus lah, ganti bae. Soto aya Mang, soto. Oh, soto mah. Aya mie soto. Ih, geus tuh lah. Mie ayam bae. Bramina. Mana aing boga duit 20.000 doang di beuteung lapar. Geus lah hiji bae. Hiji bae lah, Mang. Oh, atuh. Bere kotok ulah. Heuh, bere. Oh, atuh. Woi, Mang, kenaon? Cenah tadi bere kotok. Ayo sia Mang, Siti ge lapar, Mang ge bere ka kotok. Geus kan digerak. Arudang. Panas. Kayak masih penet tah. Waduh bener. Kenang berentah bodak aing mah nyangan ditarese. Kudu dibejakan ka mimih ieu mah. Meh tuh anakna tuh. Malah naktir si Siti. Kurang mana yang ditarese. Ai tah si penen. Balon jasa keur nyina duit hese kieu. Geus kadang mungkap di munjana koncerekanan tah si penen. Pak, nuhun ya, harus ngelaktir Siti deui. Heeh, Neng, sarua. Abah gelem ya? Itu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penen? Mak. Naon, Mak? Tas mana sih Penen? Tas diarep, Mak. Tas ngelaktir si Siti sianya. Henteu ja. Bohong sia, tadi aing nyeuleuh kerja sia keur doan bae jeung si Siti. Di henteu ja, Mak. Teu salah deui. Ya sia lah. Seuseureun sia. Mun can nyiar duit mah ulah sok sosokan ngajajanan batur. Heuh, Mah, hampurannya. Ini rekai masih malah rek nyata cari di mana. Kalau pipi. Aduh, pipi sebenarnya pipi. Tah, Penen. Ih, geuning-geuning. Telepon aing pas ngomong gitu maju meureun atau langsung diuknya nah. Udah, tuh minta nata ya. Tah Mi. Anak apa pengen sih? Arudang. Arudang. Panas. Bikin susah semuanya susah luar biasa.